Bismillahirrahmanirrahim. Urang teraskeun deui anu salajengna nyaeta masih kene mengenai tentang Kitabut Toharoh. Pami di kitab nama nyaeta halaman 10 nyaeta bagian wa maun najisun wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadawu musannif wa maun najisun jeung cai anu najis wa huwa jeung ari maun najisun alladzi eta cai halat anu halat anu manjing itu cai fihi kana itu ladzi halat anu manjing fihi kana itu ladzi naon najasatun najis wa huwa jeung ari alladzi dunal kullataini eta kurang tina dua kulah aukana atawa bukti itu ladzi kullatani eta dua kulah patagoyyaro maka barobah itu ladzi hadza ari ieu huwa eta ari ieu al-qismur rabi'u eta bagian anu kaopat minal miyahi tina pirang-pirang cai wa huwa ari qismun jeung ari qismun rabi'un wa huwa jeung ari itu qismur rabi'u kama dzakaro eta seperti perkara eta seperti perkara dzakaro anu parantos nuturkeun musannif hu kana itu ma yan qasimu kabagi narima kabagi yan qasimu kabagi narima kabagi ila qalilin yan qasimu narima kabagi itu maun ila qalilin maun najisun ila qalilin kana cai saeutik wa kasirin jeung cai anu loba pa amal qalilu maka anapun nari cai anu saeutik payan jusu maka jadi mutanajis itu qalil bimulaqati najasati ku sabab katepungan najis katibaan najis al mu'sirati anu napakan anu nampak anu kaciri anu napakan sawaun sarua bae tagoyyaro barobah itu maun amla atawa henteu barobahna kama atlaqo seperti parantos ngaitlaqkeun ngucapkeun kama seperti perkara atlaqo anu parantos ngucapkeun hukana itu masaha asyaihu syaihon limafhumi karena pahamna limafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam karena pahamna dawahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagu di mana-mana tepi naon alma ucai kullataini kana dua kula lam yahmil teu mawa itu maun hobasan kana najis wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat jeung eta tetep dina fi riwayatin jeung dina hiji riwayat najisan ari najis wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat najisan ari najis padahal maka nuduhkeun itu najis padahal maka nuduhkeun naon al hadisu hadis bimafhumihi kalawan anu dipaham tina itu hadis ala annahu kana saestuna kalakuan idza kana eta di mana-mana bukti itu maun duna kullataini eta kurang tina dua kulah eta asaro maka napakan itu maun bin najasati kalawan kanajisan wahdaraza sareng parantos ngajabakeun ngacualikeun musannif bin najasati kalawan najis al mu'assirati anu napakan al mu'assirati anu napakan tina najis an ghairil mu'sirati anu henteu an ghairil mu'sirati anu henteu napakan qala parantos ngadawuh saha Nawawi Imam Nawawi bi raudhati dina kitab raudhahna kal maitati seperti bangke
allati anu la nafsa anu teu aya getihan alla nafsa anu teu aya getihan laha kana itu maitah naon sailatun anu ngocor misla zubabi saperti laleur wal khonafisi jeung cucunguk wa nahwiha jeung sabangsaningna itu nu dua wakan najasati jeung saperti najis allati anu la yudriku anu henteu ningali hakana eta lati naon at-tarfu paningali panon li umumil balwa karana umumna balai bihi kana itu maun wakama jeung saperti yen wakama idza waqa'a jeung saperti yen di mana-mana tumiba naon adzubabul laleur ala najasatin kana najis sumasa koto tuluy ragrag itu debab fil ma'i dina cai warasyasu jeung naon atuh caretuna warasyasu jeung ceretna naon al baulu warasyasul bauli jeung ceretna cai kiih alladzi anu la yudriku anu teu ningali hukana itu alladzi naon atarfu panon payapa maka dihampura naon anhu ti itu ladzi wakama wakama idza walagatil hirratu jeung saperti mana yen di mana-mana ngaletak saha al hirratu naon al hirratu ucing allati anu tanajasa anu kanajisan naon pamuha mulutna itu lati mulutna eta si ucing sumagobat tuluy euweuh itu lati itu ucing wahtamala jeung wahtamala naon toharotu pamiha ngabersihan kana mulutna itu allati mulutna itu ucing fa innal ma'a maka saestuna itu cai alqalila anu saeutik la yanjisu eta henteu mudah najis itu maun fi hadhihi suwari dina ieu pirang-pirang surah wa yustasna jeung didagokeun aidon barina deui naon al yasiru saeutikna minasya'ri tina rambut an najisi anu najis pala yunajisu maka henteu nganajiskeun itu sirah itu rambut alma akana cai alqalila anu saeutik soroha mretelakeun bihi kana ya kaul sa Nawawi Imam Nawawi fi babil awani dina pirang-pirang bab wawadahan min ziyadatihi tina tambahan Imam Nawawi wa naqala jeung nukil Imam Nawawi kana itu kaul anil ashabi ti pirang-pirang para sahabat qala ngadawu musannif wala yuhtasu jeung teu ditangtukeun naon bisyaril adami wala yuhtasu jeung teu ditangtukeun naon bisyaril adami kalawan rambutna bangsa Adam fil asohi cek kaul anu soheh Ayat prian tegesna cabang ala najasati syaril adami tina najis rambutna bangsa Adam summa qala teras ngadawuh musannif Oyong ropo jeung dikanyahokeun naon al yasiru saeutik nabil urfi ku uruf qala tos ngadawuh saha Imam Haromain la'allahu mudah-mudahan yasiru alladzi anu yaglibu anu ngalindih itu ladzi intitapahu kana eueuhna maun lakinnahu tatapina Imam Haromain qala eta ngadawuh Imam fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al muhadzab yu'fa dihampura
anis sya'ri tina rambut hiji tina sahelai rambut wasya'rotaini jeung tina dua helai rambut wasalasati jeung tilu rambut wa yustasna jeung diiwalkeun jeung dikecualikeun aidon beurina deui naon al hayawanu hayawan idza kana di mana-mana bukti alaman fadhihi dina liang taina hayawan naon najasatun najis aya najisan summa waqa'a tuluy tumiba itu hayawan fil ma'i dina cai tumiba kana cai painahu maka saestuna eta hayawan layu najisu eta henteu najis dan teu nganajisan eta si hayawan kana itu maun alal asohi cek kaul anu sohe lima syaqqati saunihi karana masakohna ngaraksana hayawan dakaro nuturkeun kana itu kaul saharopiu Imam Rafi'i bi syurutis sholati dina pirang-pirang syaratna salat bihilapi makalawan ihtilafna perkara lau kana lamun bukti eta jalma mustajmiron eta meper bihajarin kalawan batu bihajarin kana batu painahu maka saestuna meperna teh yunajisu eta ngamutan najisan itu meperna teh kana hajar kana batu bila hilapin kalawan taya ihtilaf kama qala saperti mana yen ngadau musannif fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al muhadzab fa innal mustajmiro maka saestuna jalma anu meper bil hajari kana batu wa nauhi jeung sabangsaning batu yumakinu maka kongang atau bisa dihampura eta ka mustajmir bisa dihampura ka itu mustajmir naon al ihtirazu ngaraksa wa yustasna jeung dikecualikeun aidon beurina deui naon mah perkara idza akala di mana-mana ngadahar sasubiu budak hiji budak syai'an kana hiji perkara najisan anu najis summa gobatul yuweuh eta si budakna teh watamala jeung buah-buah eta si budak teh toharota kana pamihi kana ngabersihan cangkemna eta si budak kal hirroti seperti ucing fa innahu maka saestuna eta budak layu najisu eta henteu nganajisan eta budak alma'a kana cai alqalila nu saeutik dakaro geus nuturkeun kana eta kaol dalika kana eta kaol sa Ibnu Shalah wahia jeung ari ieu masalah tun eta hiji masalah hasanatun anu alus waqala jeung ngadawuh saha Malikun Malik rahimahullah muga ngarahmat ka Malik saha Allah Gusti Allah taala al ma'u al qalilu ari cai anu saeutik layan jusu eta teu mutan najis itu ma'ul qalil illa bitagoyuri kajaba barobah caina barobah kal kasiri saperti cai anu loba wa jeung ari itu kaol wajhun eta hiji wajah bil madhabina dina madhab kaula dina madhab urang sararea wahtaro jeung barantos milih kana itu kaol ar-Ruyani Imam Ruyani wa fi qaulin jeung dina kaol anu qadim wa fi qaulin qadimin jeung dina kaol anu qadim andal ma'a saestuna cai al jariyah anu ngocor layan jusu eta henteu mutan najis itu maul jari teu ngocor dan jadi mutan najis itu maul jari illa bitagoyuri kajaba barobah wahtaro jeung barantos milih kana itu kaul nu qadim saha jamaatun sekumpulan jamaah minhum eta tetep tina itu jamaah al Ghazaliyut ari Imam Ghazali
wal Bagdawi jeung Imam Bagdawi fi kitabati Ghayatil Quswa dina kitab anu ngaranna Ghayatul Quswa wa huwa jeung ari itu kaul wa huwa jeung ari ieu kaul qawiyun eta kuat eta nu kuat min haisun nadru tina sakira-kirana ningali li anna dilalata karana saestuna nuduhkeunana khalaqo ngadamel saha Allah Gusti Allah al-ma'a kana cai tahuron anu banget suci dilalatun nu taqi eta nuduhkeun kana ucapan. Wah, ini memantek dilalatun mungkin. Wah iya jeung ari itu dilala arajahun eta leuwih unggul min dilalatil mafhumi ketimbang nuduhkeun anu dipaham. Biqaulihi dina dauhan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Idza balagu di mana-mana tepi naon almau caina kulataini kana dua kula. Geuningan waktu tos maghrib buka puasa heulanya ke orang lajengkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah parantos buka puasa parantos salat tarawih entos ayeuna urang lajengkeun deui kana salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kasiru jeung anapan ari cai loba wa huwa jeung ari itu maul kasir kullatani eta dua kula pasoidan tuluy leuwih loba palayan jusu maka henteu muta najis itu maul kasir illa bitaghayyuri kajaba kecuali kajabaku barobah bin najasati kalawan sabab najis liqaulihi karana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqo tos ngadamel saha Allah Gusti Allah alma'a kana cai tahuron anu suci al hadis wal ijma'u jeung ari ijma' munaqidun eta ngajadikeun alla najasatihi kana jadina najis itu maun kasir bitaghayyuri ku sabab barobah Summala parko tuluy teu aya bedana bainat taghayyuri antara barobah al yasiri anu saeutik wal kasiri jeung barobahna anu loba sawaun eta sarua bae taghayyur barobah naon at-ta'mu rasana awil launu atawa rupana awil raihatu atawa ambeuna wa hadza jeung ari ieu la parko la ikhtilapa eta teu aya parabut fihi dina itu hadza dina hadza di dieu huna fihi huna dina hadza di dieu bihi lapima perbedaan perkara kalawan bedana perkara marro anu ngaliwat itu ma pitaghayyuri dina barobah bitohiri ku barang anu suci sawaun jeung sarua bae kanatin najasatu kana bukti naon an najasatu najisna al mulaqiyatu anu patepung lil ma'i kana cai muholitotan eta muholit ayana au mujawiratan atawa natanggaan wa fi wajhin yang eta tetep dina hiji wajah syadun ari syad nyulayaan anan najasata saestuna najis al mujawirata anu natanggaan la tu najisuhu eta henteu ngamutan najiskeun itu najasah kana maun wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif halat fihi najasatun lapad halat fihi najasatun Ihtaraza parantos ngaluarkeun musannif bihi kalawan qauluhu halat bihi najasatun mana biteh amma lau tarawaha amma tina perkara lau tarawaha lamun bau naon almau caina biji patin ku bangke mulkotin anu dialungkeun ala syatin kana sisi cai
ala syatil ma'i kana sisi cai anu bersih. Painahu maka saestuna itu maun layan jusu eta henteu mutan najis itu maun di adamil mulaqati karana henteu patepung wa qawluhu jeung ari dawuhan musannif patagoyyaro lapad patagoyyaro ihtaraza ngaluarkeun musannif bihi ku itu qauluhu amatina perkara idza lam yatagoyyar idza lam yatagoyyar di mana-mana henteu baroba naon almau caina al-kasiru anu loba naon maul kasiru cai anu loba bin najasati kalawan kanajisan wa qad takunu jeung terkadang aya najasah qalilatan anu leutik eta anu saeutik qalilatan anu leutik watas tahliku jeung rusak najasah fil ma'i dina cai. Painahu maka saestuna itu maun layan jusu eta henteu mutan najis itu maun wa yustamalu jeung teu mustamal jeung meunang dipake wa yustamalu jeung meunang dipake jami'ul ma'i naon jami'ul ma'i sakabeh caina alal mazhabi shahih natapan mazhab anu sahih. Ngopi heula aduh ngapa kedapnya ngopi heula. Aduh mana bi teh eta wapi wajhin jeung dina hiji wajah ya beko tetep naon qadrun najasati kira-kira najisna walau aku ajeng lamun tumiba fil ma'i dina cai anu loba fil ma'il kasiri dina cai anu loba naon najasatun najis tu apiku anu ngakuran itu najasah hukana itu maun fi sifatihi dina sifatna maun kabaulin seperti cai kiih munqatiin anu naon anu pegat munqati roh ihati anu pegat ambe bauna fa inna nuqaddiru maka sakira-kirana maka saestuna kaula nuqaddiru eta ngira-ngirakeun kaula kana itu baul alama natapan perkara taqaddama anu geus teu heula itu mah fitahirati dina pirang-pirang anu suci walau aku ajeng lamun tumiba fil ma'i dina cai al-kasira anu loba naon najasatun najis jamidatun anu garing pakaulani maka eta ya dua kaul al-azharu ari kaul anu azhar annahu saestuna maun ya juju eta meunang lahu pikeun jalma naon ayyag daripa yen nyiuk jalma min ayyi maudiin ti mana wae karepna jalma syaa min ayyi maudiin syaa karepna jalma min ayyi maudiin tina tempat mana wae dina tempat mana wae syaa karepna jalma wala yajibu wala yajibu jeung teu wajib naon attaba'udu ngajauhanana li annahu karana saestuna itu maun tahirun eta anu suci eta anu nyucikeun kulluhu tegesan sakabehna itu maun wa qaulul akhiru jeung ari kaul anu akhir annahu saestuna kalakuan yataba'adu eta ngajauhan itu kaul an najasati tina najis qadra kullatani dina sakira-kira dua kulah walau tagoyyaro jeung lamun barobah naon ba'dul ma'i sawareh cai anu loba al-kasir anu loba fal as-sahu maka cek ari kaul anu sahih Rafi'i dina Imam Rafi'i al-Kabiri anu fil Rafi'il Kabiri dina pendapat Imam Rafi'i al-Kabiri najasatu jami'il ma'i eta najis sakabehna cai wal asau jeung ari kaul anu sahih fi ziyadati rawdati dina kitab ziyadah dina tambahan kitab rawdah
ingkana lamun bukti eta lamun bukti naon albaqi sak naon albaqi sasasana duna kullataini eta kurang tina dua kulah panajisun maka eta najis wa illa fatahirun wa illa jeung lamun henteu itu kurang fatahirun maka eta suci warojaha yang yang parantos ngarojehkeun kana itu qaul saha Imam Rafi'i fi syarhi shogiri dina kitab anu syarahna leutik anu saeutik wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga Par'un ari ieu teh jedahan fi ziyadati rawdah dina tambahan kitab rawdah idza waqa'a di mana-mana tumiba fil ma'i dina caina najasatun najis wa syukka jeung dimangmangan hal huwa kullatani amla hal huwa naha ari itu maun kullatani eta dua kulah amla atawa lain paladzi maka ari kaol jajama anu parantos mastikeun bihi kana itu kaol saha al-Mawardi Imam Mawardi wa ghairuhu jeung lianti Imam Mawardi annahu saestuna maun najisun eta najis litahakukin najasati karena nyata tina najisna walil imami jeung eta tetep ka imam fihi dina itu maun ihtimalun ari ihtimal wal muhtaru jeung ari kaol anu dipilih balis sawabu balikda ari anu bener al jajmu eta mastikeun bitoharotihi kana sucina cai li annal asla lantaran saestuna asalna toharotuhu eta sucina itu maun wala yalzamu jeung tetep yalzamu tina najis wala yalzamu jeung tetep minan najasati tina najisna naon atanajusu nganajiskeunana itu najasah wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga alhamdulillah wal kullatani homsu mi'ati ritlin parantos cekapkeun wae heula sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.